ieu nupang matak muringkakna bulu punuk mah Ujang Ange adahan picung mun kudu balik peuting teh siga cek dongeng Kang Mamat. Hi Ujang Ange buk narawig tonggong na gorowong cikikik seuri selengseng bau menyan. Hi ning tadi berang basa ngaliwat kalebah dinya ge meh-mehan lumpat banding keung komo atuh ti peuting balik kudu sesoranganan. Matak hate marojengja antara hayang balik age-age jeung ngadaguan mitoha nu cenah ngomat-ngomatan kudu didaguan. Nyi, akang mah bade wangsul ayeuna be nya. Pok teh kanyentin bebereuh deudeuh halon da bisi nyigeung hatena. Ye, abong dianggurkeun si Aa mah. Tembalna kareret ngajang ilek tapi teu burung imut basa padu teuteup teuing muka sabaraha kalina. Berat tanya nama ngedalkeun rek buru-buru amitan teh nya berat ku imutna. Tuda mesa bulan campleng tepat tepung lawung pamprok jonghok jeung manehna teh da teu ari balas ku kuli. Sanes kitu nyi, kahiji kedah sasayagian, kadua kedah mios enjing-enjing da tebih, katiluna nu gaduh bumi ngomat-ngomatan ulah teu kaditu deui cenah. Kaopatna Teu kebat ngomong teh kaburu dipegat ku manehna. Kaopatna emut ka urang Cibuluh. Jang ilek deui. ih nanaon teteh apantos aya nyai moal nya mi dua hate. Lain bebohongan da jeung sanyana isukan teh kudu mudun ka Cibuluh ngarengsekeun pagawean ngaci. Muhun kulem bae di dieu da moal nanaon sugan. Pokna deui bangun langsa rek ditinggalkeun teh. Sarua kuring ge diandeg gitu puguh bae nurutkeun nafsu mah atau kacida. Terus sare sagebrug nyacapkeun ka sono. Moal kumaha ku mitoha oge da calon pipamajikaneun ieu. Tapi mangsa harita kitu petak teh lampah nirca kacida. Panyaramna cukup pamali nu matak dinggiapeun. Angot diemohan ku haram jeung panasna seuneu neraka mah atawa silib sinir bisi pacampur getih. Apaan bapak palayeun penak? Tadi teh talatah kami aya si Aa cenah wayahna andeg. Bapak aya badamikeun. Puguh bae kuring bati bingung. Digugu kahayangna ari kudu balik peuting sosoranganan ngedeplik di Cikari lembur entin ka Ciraut lembur kuring wogah kacida. Lain hoream lempangna eta nyorang toangan Cigadogna. Urang lembur mah geus papada apal dongeng gerengna toangan gadog. Pangpangna lebah pengkolan picung. Sanyana lain leuweung pakebonan biasa ngan kakayona jarangkung badag. Paslang jeung sabangsaning awi. Ti awi tali gombong haur nepi ka awi surat. Lebah pengkolan pisan aya tangkal picung nudahana nyolodor mentasan jalan. Tong boroti peuting ti beurang ge karasa geuman pangaruh hieum dangdaunan. Lebah pasirna pajaratan. Sok aya nu Ucang Ange nadahan nu nyolodor teh euy, cek Kang Mamat. Cenah manehna sorangan kungsi ngawenehankeun nu keur Ucang Ange teh. Baning ku sieun balik nyaba kapoekan teu bisa ngalengkah asa dipaku. Pokna demi cekang atok mah ngawenehankeun aya nu ngabangingik ceurik eurih-eurieun bangun kanyanyerian. Teu sudi deui init-initan nyorang toangan Cigadog peuting-peuting. Pajah teh siga-siga ngedalkeun pacaduan ngan henteu be nyebutkeun keur 7 turunan. Loba-loba deui
omongan jelema ngeunaan gerengna toangan gadog teh. Temahna kuring ge beuki bingung. Nya antosan heula wios mulih rada wengi ge. Entin ngagebahkeun lamunan. Red kuring kana arloji nu naplok naleungeun kenca. Geus tabu opat. Di luar katangen angkeb ku pihujaneun. Malah dia mohan ku sora guludug. Ari bapana can moal-moal keneh. Nah entin teu apal gadog. Pengkolan picung. Tanyaho di dinya teh loba jurig nyiliwuri satan minah rupa. Pok teh jero hate dan nu kedal mah ukur ngabetem. Era tuh da muaknya hareupeun kabogoh kudu nyebutkeun sieun ku jurig. Nono manaon ngaranna. Meureun moal diajenan boga salaki borangan mah. Da kumaha bisana jadi panangeuhan pamajikan. Ku jurig bae sieun. Padahal nas-nasna hayang buru-buru balik teh nya kahijina mah apaan kudu mudun ka Cibuluh. Kaduana ieu nupang matak nguringkak bulu punuk nama. Kaduana ieu nupang matak nguringkakna bulu punuk mah nu ucang ange adahan picung mun kudu balik peuting teh. Siga cek dongeng Kang Mamat. Nu ucang ange bukna rewig tongongna gorowong cikikik seuri selengseng bau menyan. Ning tadi berang basa ngaliwat kalebah dinya ge meh-mehan lumpat banding keung komo atuh ti peuting bari kudu sosoranganan. Umatak hate marojengja antara hayang balik age-age jeung ngadaguan mitoha nu cenah ngomat-ngomatan kudu didaguan. Antuk nama eleh deet arek nekad balik ayeuna keneh tinimbang kudu balik peuting mah. Kajeun teuing rek dicap naon bae oge ku entin jeung ku kolotna. Nyi, aa mah bade wangsu ayeuna bae. Kumaha tuh da? Ngawani-wani maneh minta idin. Nya ari bade maksa moal ngantosan pun bapak mah mangga teh teuing. Nyaan ngagaded ngalius micen beungeut. Seret kana ati asa aya nu nurih. Bae tinimbang direweg jurig picung mah. Kertas HTT. Laju pamitan. Nyimpangkeun heula teuteup jeung imut. Sugan be dipulang kuno leuwih kareueut. Lebeng. Boa-boa geus diancokeun keur batur. Geus sababaraha lengkah ngarep-ngarep aya nu ngagorowok. Aa cenah antosan heula. Subung deui bae. Leumpang sasatna lumpat ti paparetot. Jalan kampung sakoteap geus kasorang beras ka jalan nu sisi-sisina pasawahan. Geus tabuh 5 harita teh langit beuki meredong ku pihujaneun. Angin nyeor ngeundeuk-ngeundeuk pihujaneun. Torelap, gelap, tagiwur, kaweur. Balik deui ka imah Nyi Entin, nyiar-nyiar wiwirang di kolong catang. Maju terus kapegat hujan. Da jeung saenyana breg hujan teh gede tir disicikeun ti langit. Teu mikir lila deui, berbet lumpat ka saung sawah sejang nyiuhan. Teu hade kudu babaseuhan kumaha mun gering. Heug tanaga keur diperlukeun ka cida. Sugan we hujan teh moal lila. Karek gesup ka saung relap ceger. Sora guludug handaruan asa deugeut pisan. Aya nu beunang ye. Cek hate. Cinepul sorangan. Batan raat hujan teh kalah beukinya gedean. Awak mimiti ngahodhod. Heug teu di jaket deui. Ngalangkur sorangan di jero saung. Hujan beuki ngagebret teu puguh rarasaan. Olebat beungeut entin glenyu imut. Olebat deui beungeut. Olebat deui beungeut ngagadedna pedah ditinggalkeun. Tin ka dieu ieu sorangan tiris batin jumerit jerger gelap mepeskeun lamunan nu kadua kalina. Poe geus reup-reupan hujan mimiti ngepris rek maksakeun indit ngakal picung di toangan gadog nembongan nu ucang ange nyangerengan
mimiti ting sariak bulu punduk teh. Hade ngalelentuk di saung wanci sarepna. Kalah kumaha oge kudu balik. Angot apan isukna teh kudu miang rebun-rebun. Papadon boga imah omat-omatan pagawean kudu buru-buru rengse. Padungdengna jeroeun dada mingkin rongkah antara terus ngalengkah mulang ka imah jeung balik deui ka imah kabogo. Ngadon ngendong atawa cinekul di saung sawah. Sajongjongan rumegag nginget-nginget papadon Ustad Mubarok guru ngaji. Saurna lenyepan eusi surah Falak Binas. Eusina pangdoa ka Allah malar urang ditangtayungan ku Gusti tina gangguan makhluk goib. Gorolang dibaca. Patekadan teu mangmang sejam mulang ka imah. Bras ka jalan gede tapi aya nu gentraan. Jang, daguan bapak. Barang dilieuk, horeng calon mitoha. Katangen kurang hareho. Ning bapak, Nya, nah rek mulang bae. Drek-dek, kuring ngagerakeun alesan. Heg atuh, man ku bapak dijajabkeun bisi keung ditoanganana mah. Puguh bae, kuring atoh bari era-era ge. Tapi teuing sapaparat jalan teh masing dibaturan oge asa keung. Halusna dina kaayaan kitu mah ngawangkong keur ngubaran ka keung teh. Ih nada teu loba catur. Ngabaretem sungut teuing asa dikunci. Jarongjon salengkahna kuring diheula mitoha mah manderikeun maneh. Lebah pengkolan picung calon mitoha karek nyarita. Yang bapak mah tepi ka dieu we jajab tehnya. Titip si Nyai ulah rek dinya nyeri. mangga pak. Pok teh antara sadar jeung henteu da jadi tepuguh rarasaan. Rikat malikeun awak. Maksud mah rek nganuhunkeun bari sakalian munjungan ari bre. Ukur poek meredong. Mani sakilat calon mitoha geus mengkol deui teu ka tembong. Widing. Ser sawak-awak ting sariak beretek lumpat satekerna. Datang ka imah awak ngagibrig muriang. Antukna rek mudun ka Cibuluh teh bolai. Sare we nepi ka hudang kira-kira pecat sawed. Kitu ge aya nu nyusulan ti Cikari. Cenah Pasomad. Nya calon mitoha maot kabentar gelap basa mulang ti kebon maksakeun nanggung suluh nalika hujan sore kamari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, pirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.